Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza maru jeung di mana-mana ngaliwat itu mukminin. Ayil mukminuna tegasna jalma-jalma nu iman. Bihim ka aladina ajromu ka jalma-jalma anu lacut. Yatago mazuna tahsilih kelet ketet. Itu aladina ajromu. Ayusiru tegasna isarah saha al mujrimuna jalma-jalma anu lacut ilal mukminina ka jalma-jalma nu iman bil japni ku biwir panon wal hajibi jeung ku halis istihzaan karana ngaguyonkeun. Surat Al-Mutaffifin ayat sabaraha? Ayat 30. Kan Allah teh dina ayat sateuacana teh ngajelaskeun jalma-jalma mukmin arasup surga pinuh ku kanikmatan di surgana teh. Nah, teras dina ayat 28 jeung 30 Allah teh ngajelaskeun kaayaan jalma-jalma anu iman di dunyana. Sementara jalma-jalma nu iman teh di akhiratna bakal pinuh merasakan kanikmatan di surga. Ari di dunyana kumaha eta jalma-jalma mukminin teh? Utama nama jalma-jalma mukminin baheula zaman Rasul. Saur dina ayat 30 jalma-jalma mukmin nya zaman baheula zaman Rasul lamun ngaliwat ka jalma-jalma kafirin teh maka eta jalma-jalma kafirin teh osok isarah ku panon ngaguguyonkeun. Apal ngaguguyonkeun? Apal. Naon ngaguguyonkeun? Ngaheureuikeun, ngahinakeun. Ieu teh di dieu teh jalma kafir dariuk. Pek teh ngaliwat jalma-jalma mukmin. Kumaha jalma-jalma kafir? Nah, semacam gitu. Silih isyarat panon sebagai tanda ngaguguyonkeun jeung ngahinakeun jalma-jalma anu iman. Sok kumaha we urang lamun ngahinakeun batur ulah tapi kade. Sabab nu kitu teh pagawean jalma kafirin balad Abu Jahal kari itu eta teh ka jalma nu iman teh. Ngalelewean ngaguguyonkeun pedah eta teh nu ngaliwatna jalma-jalma anu iman pedah ku pedah imana ngahinana teh. Tapi lamun nu ngaliwatna balad-balad manehanana mah jalma-jalma kafir deui teu diguguyonkeun. Tah kitu jalma mukminin baheula mah di dunyana teh. Tapi nanti di akhirat mereka akan bahagia penuh dengan kenikmatan di surga. Tah kitu. Matak aya bahasa katerangan ad-dunya sijnul mukminin wa jannatul kafirin yang artinya dunia itu adalah penjaranya orang beriman dan dunia itu adalah jannatul kafirin, surganya jalma-jalma kafir. Walaupun jalma mukmin beunghar di dunyana bro dipantok ngalayah di tengah imah tetep keur jalma mukminin mah sok sanajan pinuh ku kasenangan di dunyana tetep we dunya teh disebut nanti penjara. Najan pinuh ku kangeunahan oge ari pikeun mukminin mah. Tapi ieu dunya teh adalah jannatul kafirin, surgana jalma kafir. Walaupun ieu jalma kafir di dunyana malarat pinuh ku karipuh loba ku kasusah tapi kafir tetep surgana keur saha mah jalma kafir mah cenah kitu ti pusat mah ieu teh cenah geunan